mah itu zaman teh geus geus cara ranggih gitu. Oh, nyata kudu kumaha Ya mun orang boga ide ya nya gua punya ide. Ini di tahun ini gimana kalau kita bikin YouTube? Bagus lah bikin YouTube mah. Bagus. Lamun bagus, saya tuh orang nyari ndak soal naon itu zaman teh geus digital. Jadi aya nama heuh ngaral duit teh mah kanu kalar itu dina YouTube. cara reaching teh bal. Cing tapi bareunghar. Kan baheula mah cari cing bari beunghar teh ngepet. Oh, Tah aya nama kan geus naon ngaranna teh? maju lah Geus maju, geus canggih. teknologi. Gemetak naon aing ge ngepet di dunia digital. Setuju tuh. Setuju, ada pisan itu mah. Kalau Nah, wae ya nu kudu disiapkeun. Soalnya kan urang mah modal batur mah meureunna nus. Modal deh modal. Oh teuing batur ge teu modal gitu nah. kieu weh aya nama. Urang mah kan modalnya terbatas, jadi orang teu boga naon cek asal tapi orang jiwana hayang siga batur gitu. Meureun bisa nya make anu teh mimitian gitu tanpa modal, tanpa naon. Urang nurutan we nyeun YouTube atuh. Ayo ngan ayeuna YouTube-na rek temana naon gitu. Kalau masalah tema mah kan bisa ke urang bisa nutupkeun. Ngan urang mah hayang apal teh ide-ide di urang tiluan. Dinya bae boga ide naon mun nyeun tema YouTube. Lamun orang mah lebih karena Naon? Seni. Berarti lamun seni mah lukis tawa ya kali itulah seni we. seni lah rek seni budaya naon gitu. Berarti berarti sumber yang halus sebenarnya mah. Geus Bisa boga sumber, narasumber, kayak paling nyen konten ngagambar gitu nya meureun. Ngagambar. gambar terus sama gambar ngalukis. Ngalukis gimana sebelah rupanya. Oh loba Title bisa jadi anakan atau jadi bahan. Terus kira-kira loba mah penggemarna eta ngalukis. lukisnya alhamdulillah loba Sigana mah tapi dikolaborasikeun oge jeung nurayana ngalukis bari Iya naon. kan teh. Kan aya aliran-aliran deh oh. Aya aliran Lain sesat aliran susah listrik bahaya. aya aliran natural terus nanti teh loba ya natural aya fotorealis Fotorealis. terus abstrak mah loba lah Tapi didinya yakin menguasai Bray. bisa Bisa orang jadi catatan penting ke orang we. jadi urang palingnya nyeun tema lamun misalkan ente keur ngalukis direkam atau apa gitu. Tah. Bisa jadi gitu ge Bray. bisa Jadi keur ngalukis urang teh boga pengabisa ya. Eh, Nah, lamun ku jam lain mah kan direkam, diupload ke YouTube. Kan jadi arah paleun iman. Oke anjing. wah ini kenal muranonya Oh, jeung geus cocok tuh urang. Nah, karya ya bukna seniman mah. seniman mah rata-rata sekolahna hancur Jadi sekarang we gitu sadaya kadang manigikan horeamnya. Tapi- sebenarnya orang deket ge. Asa ieu bau. Nah, itu bisa jadi ide karena kayak kadang orang bau bisa berbau, bisa nyerobat kelek ge. Bisa. Dengan Gampang. orang keur konsep eta nyeun obat kelek. Kebenaran gitu. tapi bari nyeun ya oge kadang nyeun cari-carita film pendek Film pendek Bisa tah. kita bisa eta rame oge di Kan maneh ge tiba teh asa pernah ningali aing na YouTube. Jika jadi artis pernah kan gitu. cuman lila sih emang channel naon gitu. Teuing tila pernah ningali. baheula mah asing keneh pan YouTube lah Tapi pernah main YouTube. pernah Main film. Oh, main film di-upload ke YouTube. can ngarti Anjir eta Sebenarnya masih Bahan. kayak artis ngancan jadi artis. Tah berarti solusinya kieu Bray aya ya urang menang solusi. Sorangan. Jadi dinya teh boga pangabisa ya nu sakitu mahalna mah urang seni kan mahalnya, seni mah mahal. Tah supaya yang terkenal karena ini masih babari ku YouTube, TikTok.
kan baheula mah ese hayang terkenal teh kudu kana TV masang iklan di koran kan geus duit di heula boborot payuncan Ka manis kudu ka Jakarta baheula mah. amun dedenya kumaha iya naon Konsepna konsep ari urang mah sih kumaha leuwih ke teknis nuturkeun bisa. oh Kumaha gitu. jadi fleksibel sih jadi Kayak langsung misalkan teknis nah sebari ngelukis saya naon gitu kan oh bisa jadi teknisna kumaha yo. Jadi bisa mungkin dikolaborasikan gitu. Mun dina ieu mah naon? Jadi penonton heula gitu. jadi macam heula batur semua dalam Sama- Masuk gitu. sama meh aya nu nonton batur lalajong lah oh gitu aja baru latihan jadi kesempatan ya ke orang jadi kesempatan buat gua buat kita semua sebelum kita banyak penonton gua lihat dulu sambil latihan sambil ngasah diri kan jadi iya Muncul non ide-ide ide jeung taeta kagali lah potensi urang. soalnya kan orang yakin ya di darinya guys karena ide mah geus main cuman Isena lamun ditanya ya mana sih ide nu kamari dijieun teh kan eueuh tapi bener nya jadi orang teh hitung-hitung dan dokumentasinya kitu lah heula ieu mah. Ai batur ge ningalan anu ngadukeun cocokan. oh payuna YouTube lain ningali kamu bang karar itu ningali na YouTube rame teh Udah kurang bisa di benar bisa di dibenyukeun muskan HP mah. Oh eta teh secara tidak langsung mere duit ka si jelema eta urang. ya oh nonton deh orang ngecek beja gitu tapi orang Waduh, timbang macau ge cocokan gitu di sawah. Jadi duit. tinggal setar istirahat orang setar butuhkeun naon wae meureunnan eta Alat-alatan naon wae ieu tuh. Urang mah ngacap we heula mimiti mah. Kumaha carana gitu. atau nyeun film pendek film pendek jadi tapi kayak karakternya masing-masing misal orang pelukis dirinya pengusaha atau dirinya sebagai naon membantu ya di, ibu bae dijadikan naskah film model gitu tapi eta modalnya kumaha ya macam modal peralatan we naon we peralatan paling kamera biasa lah HP ku HP. aku HP lah HP oke Saya jeung naon anu dikitu-kitu teh. yang sosis teuing naon lah we teh make Tongsis. gantar we lah oh iya karena ngade keur naon teh lah pokona nu karitu lah oh paganda dan Mang Dudung itu nggak nyopot minjem ya tuh lah kersuti mang minjem sekali mah saya meuli gitu kan Insyaallah make mic masjid we cek urang mah mending kitu nya mending kitu nyeun film pendek film pendek jadi karakter masing-masing jadi ngagali karakter orang masing-masing gitu orang seniman pokokna mah batur bisa pira ke urang teu bisa. nah eta aing teh dulu diceritakeun di kamari oge mah hees wae atuh bisa dah didinya naon sebagai tukang ngarit bisa data mah na konten lah yang penting mah aslina mah jadi pengusaha potong ngadoakeun goreng bae na konten mah paling Bisa. tinggal nambahan Batur ge ning aya nu barang-barang ayeuna nu keur viral aja teh. mani lumpur Belaan mani kuletak. oh nya naonan eta oh, ai menang duit di mana coba eta kadang Ini orang aneh nah YouTube bisa. kadang anu teh sapira ge ho Miliaran loba we itu aing hebat. alajo orang nyoba tuh gitu Orang nyeun we heula paduli teh anu nonton teh. antap orang nempo penonton gitu kan awal mah gitu Sugan lalajo ge hitung-hitung nonton karya dapiraku maranan Gratis yo. bagian kere kan ditanya ku anak cucu orang deh tinggal temeran cenah si bapak bisa naon cenah Ulah ka ditemungkeun ka budak. ulah Umur cenah. Ini bapak ini. oh kagunya budak kabur ini kan bikin ka budak mah geus urang sukses maksudnya amin amin kan kan urang mah tujuanna yang sukses gitu tapi urang kudu dimimitian ca awal gitu naon gitu ah itu jadinya kumaha Halus. Lek kira tuh aing mulai ya. urang mah secepat mungkin urang mah hayang buru-buru ngan urang mah hayang nyeun tema siga si sate tukang sulap teh Ujar. oh Oh, saya makan podcastnya
kok. Anjir Tiba edan mah. ngobrol-ngobrol Orang eta mah artis mana teh. apaanan Artis. orangnya merenan aya mah Bisa jadinya bisa jadi. sanunya. Oh, da urang mah kapikiran teh eta dina podcast jadi modal na teh teu pati naon ngaranna teh? Pasti loba Teu nya. pati loba jeung Aku ngarobrol gitu nih. ngobrol kieu sarengengan. Silih Oh, ngobrol silih tukar koyok. Si poyok Oke. seserian. Teh silih Bawa. gol. loba ae nu lagi. Jadi kan nu kapir ku urang mah podcast mah syuting teu loba makan tempat Ya. terus bisa jika sana teh ayeuna mulai ayeuna ngeusan upload geus we kitu. Ngobrol hungkul gara-gara. Bisa ngobrol naon Mana nya. tuh iya dan euy. Si eta mah nih ngasok ngonang-ngonang batur tah urang kumaha nu ngonang batur nah. Nyari geus ieu mah nya gampang nya. Kieu we urang Iya. aya ide kieu ya. Kan tiluan jelema teh si Corbuzier mah sorangan. Oh bener sih. Nah, berarti misalkan ada kurang jadi pembawa acara si Ablay rek jadi bintang tamu saha misalkan aduh sedang tanan si eta misalkan jadi si Corbuzier enggak cewang carong yeunana budak. Bisa. Jadi- Jadi maneh misalkan jadi bintang tamu na erek jadi saha jadi Oh, tinggal di beureun. Oh gitar beureun. tah Ai mulai nu eta nama can kaboli. Can kaboli atuh. Tuh niru karakterna we. dino karakternya gua udah mau nanaon badan. Nah sekarang lobaan ngajuan cangor we. Zaman eta mah Oh, udah. Tah tumeureun kudu jadi orang kudu jadi cangor jadi weh. Batur lobaan ngaju. channel ngaran channel lagi meureun kudu ka bawah meureun kudu channel. komedi Naonnya ngarananya. Channelna anu loba pika serius ada naon gitu terus anu inspirasi Tapi nyantong cangor. cangor teuing gitu aya nilai positif. Mun ningali ayeuna ku sia penjelema teh asa jarang sarare teh. Ya, lobana ngaralong gitu. Heeh. Ya, channelna mohon para nokturnal. Naon? Nah, Para nokturnal. wah, Ketawa naon? Ai para tuna teh naon harina aing nyaho. Nokturnal teh no Paranormal. udang ti peuting. Teu sare naon aktif ti peuting siga kalong gitu teh. oh tukar gadang gitu terahes. Ada Udah bahasannya tuh kayak lain. karena lu ieu nya mau ngartieun baturnya. Oh, aing teh nyaho. Paranormal tok naon? Apalagi paranormal kan nu siga YouTube si eta Jadi si Ustad aya. ngaranna teh memang rada cangor seletik lah gitu. Naonnya? Tapi nu ulah nu hese diingat, nu babari diingat-ingat meh netizen jadi panjang ingetan gitu. Barak bak. Barak pak. Geus aya deh. Kayak orang teangan balak-balak TV atau ya, orang ngobrol kan naon orang-orang mungkin tuh misalkan namun hayang nyeun film tinggal nyeun gampang channel bisa nyeun seberat channel kan Bisa. nu penting mah waktu orang gawe ulah ka naon ngaranna teh Sakodong da utara aya nyieun dekat 3 jam. oh podcast mah saja beli Ini saminggu sa kali ge cek perbasan. Wah, nu lila teh sepoe hiji sajam gue geus loba teh misalkan sajam jadi 2 season jadi 30 menit dia sa video tah poe ayeuna tah enak produksi mah sajam tah nu 1,5 jam deui keur upload di suk jadi bisa mana isukan muriang Kakean jadi juga Bahan orang aya. boboe. oh bisa gitu. orang jadikeun euy Iya. orang modal saya nah we Batur ge nimbaleung harang pika saat ya anu. Eta teh anu YouTube terkenal di urang desa. si geledek Lintar. oh tah lintar geledek deh tah lintar Yang orangnya berartina YouTube. orang nyeun hayu curang ge orang bentuk ya misalkan orang nyeur keneh nyeun naon teh ku produksina ya orang sederhana we heula ngobrol naon ge siga podcast si Mang Dedi Mang urang ada baheula mah Oh gitu. oh tukang sulap ayeuna mau nyeur ada Beungarnya beung ditanya ge anu hese. hese mah tanya Panggih ge hese. Wow si orangnya. Tapi wow pan itu tuh wow. Oh, Ini ngalanya baheula mah asa goreng pat tinggal hidung. oh boleh mah si kene ieu cemerong di leuwih makan lagi geuning dulu teh sana mah tukang sulapan mana tukang royan barudak nipu barudak Doraka aja ngomongin batu. moal da eta mah Ada ngomongkeun bener lagi gitu ya. inspirasi heuh jeung Bener. inspirasi ke urang Tapi emang didoain aja. didoon emang hade eta jelema. poeknya metong Pet ya.